Luar biasa Pak, musibah ini dahsyat, ini ujian yang luar biasa. Seluruh aspek kehidupan orang raksak Pak. Dulu hanya mungkin masalah ekonomi, ayeuna ibadah kirang tumakninah gara-gara musibah nu sapertos kieu. Maka yuk orang kembali merapat, orang tingkatkan kualitas ibadah, tubu ilallah dengan cara taubatan nasuha, taubat anu saleres-leresna. Insya sallu ala nabiyyina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. tobat ulah di engke-engke, sing kaburu jadi bangke. Tobat ulah diundur-undur, sing kaburu asup kubur. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Tobat ulah dinanti-nanti, sing bapak kaburu mati. Tobat ulah dinanti-nanti, sing bapak kaburu mati. Tobat ulah dientar-entar, sing ibu kaburu mok. Kelakan Bu, halo, naon cenah? Sarang Bu, tobat ulah dinanti, sing bapak kaburu. Tobat ulah dientar-entar, sing ibu kaburu. Astagfirullah. Jadi bapak mah mati, ibu mah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin. habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. yuk orang sasarangan jual tobat, mudah-mudahan ku tobat ieu musibah enggal wangsul deui. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat anu sami mulia, dina raragi urang ngungkap sakedik tasyakuran wengi ayeuna hikmah walimatul khitan. Sim kuring moal seueur tilu wae lah. Nu kahiji Pak tos kanenan khitan secara medis seueur manfaatna, khitan secara fikih kantenan eta pamuka di non disucikeun ibadah urang kali urang. Di antawis tilu hal penting dina hikmah khitan nu kahiji, khitan mengajarkan ka urang sadayana menjadi orang yang cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada siapapun. Cing abdi naros ka ibu-ibu eta kira-kira Kang Mujib sarang Ibu Imas kira-kira dede tah henteu kakang naon sesebatana naon Kang lan Azhar. Kira-kira eta Kang Mujib nyaah tah henteu ka Azhar. Nyaah ibu nyaah ka putra. Lamun ayeuna putra urang nuju kulem tiba-tiba aya reungit baik ngegel ka urang kali urang ridho tah henteu. Jangankan ada tetesan darah, nyamuk saja seorang ibu tidak akan pernah lera saking nyaahna kanu jadi anak. Ibu nyaah ka salaki, nyaah ka budak, nyaah ka budak teh leuwih nyaah ka salaki. Ibu jawab sing kompak, leuwih nyaah ka salaki, leuwih nyaah ka budak. Aya nu nyebut sarua bae aya.
Abdi percantan pasti ibu leuwih nyaah ka budak daripada salaki. Tos teu kedah dibahas. Intina mah abdi yakin ibunya pisan kanu jadi budak. Bayangkan ku ibu seorang ayah dan bundanya luar biasa kanu jadi anak, sekalipun itu nyamuk anjeunna terido komo neteskeun darah, tapi karena demi melaksanakan perintah Allah ngalangkungan peristiwa khitan sanajan kudu neteskeun darah beliau ikhlas ridho. Naon dasarna? Cinta ka Gusti. Ieu manawi pelajaran terpenting bahwa hidup akan menjadi nikmat lamun dina hatena aya rasa cinta ka Gusti. Kalau sudah cinta, lautan luas ku seberangi, gunung tinggi akan kudaki, bahkan kalau sudah cinta melekat tai kotok serasa. Lamun ibu geus cinta ka Allah, urang geus cinta ka Rasulullah, jangankan salat berjamaah bu, anu paripaos nu caketna, andai kata itu rumah kita jauh, pasti kurang bakal didongkapan. Wios wengi, wios enjing suku tirisna luar biasa, pasti kita akan rame-rame datang. Mun dasarna cinta. Maka nomor hiji ngalangkungan khitan, Islam mengajarkan tanamkan rasa cinta ka Gusti Allah melebihi cinta kepada siapapun. Itu juga yang menyebabkan Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah. Di antawisna karena Nabi Ibrahim gaduh prinsip ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Beliau selalu memilih perintah Allah di atas perintah siapapun. Insya ibu-ibu lah ageng-ageng ayeuna contoh wae salat anu 5 waktos. Aqimis sholata li dzikri, urang salat teh buktos emut ka Gusti. Saur Ibnu Athaillah dina hikam disebutkan aslu kulli maksiatin ghaflatin wa syahwatir ridha anin nafs. Kenapa banyak orang yang bermaksiat? Asal nama sabab nama karena poho goplah, ari goplah teh gapleh. Bapak-bapak osok gapleh. Teruskeun. Ibu hambura nu kasun, jangankan kita melupakan Allah, jangan bae urang-urang poho ka Gusti Allah. Punten lamun ayeuna ibu we poho kanu jadi salaki cilaka moal. Halo. Ibu lamun poho ka salaki cilaka moal. Contoh, ibu enjing-enjing di piwarang ku caroge teh mah sing pangmeserkeun leueteun ka warung, ibu teh angkat ka warung, pas dongkap ka warung ternyata ibu pendak sareng rerencangan nuntos lami teu pendak. Ngahayu ngobrol ngaler ngidul ngulon wetan sampai poho rarasaan dirompok teu gaduh salaki. Bayangkeun ku ibu 2 jam ibu ngobrol dongkap karompok salaki geus melak cangkeng. Arinya neh meuli kopi teh sugan mati Jakarta. Akhirna parasea punten ari parasea dosa tah henteu. Naon sababna? Sabab ibuna poho rarasaan teu boga. Begitu juga bapak bleng ka Jakarta ka Bandung bade ikhtiar milari nafkah, poho rarasaan di Cikubang teh di lembur teh teu gaduh istri. Apa yang terjadi? Dongkap kaditu hilap manggih rojali rombongan janda lincah. Panggih deui jeung Mahmud Abbas, mamah muda anaknya baru 1. Akhirnya ulina di Kopaja kos para janda. Terjadilah perseling, akhirna istina apaleun, akhirna istina stres sampai awak nu gendut jadi beg gara-gara mikiran salaki anu seling. Danyaan Pak, lamun tos judulna batin kasiksa aya paripos najan mu kena gelombang cinta, HP Nokia, motor Honda, mobil Toyota, duit di mana-mana, dayakin dahar mual mirasa, sare mual tibra, sabab batin kasiksa ngadegeng beja salaki kagoda deui ku budak SMA. Naon akibatna? Sabab poho. Bayangkan kalau yang lupa itu pemimpin, bayangkan kalau yang lupa itu yang di bawahnya tanggung jawabnya lebih banyak. Akan terjadi musibah yang luar. Maka yuk Pak Bu tanamkan cinta ka Gusti Allah, tanamkan emut ka Gusti Allah. Sabab lamun urang poho ka Gusti Allah, maka ancaman Allah wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia diparinan kahirupan nu sempit, di akhirat diparinan musibah anu luar biasa panon urang dibutakeun selamanya. Naudzubillah.
Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah habibillah ala yasin habibillah. Gera eling sing rajin hudang najan hirup buntang banting ulah jadi jalma sinting ulah jadi jalma sinting. salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Gera sadar ulah sagala didahar najan beteng urang lapar ulah jadi jalma sasar Ulah jadi jalma sasar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. si hoyong terang suantan bapak-bapak ibu-ibu nu cinta Rasulullah suantan ayo salawat. Gera sadar utamina kanu baleng sing inget kanu lalapar nyeri beteng hayangan nyeri beteng sandahar bapak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. tos hiji. Nomor 2 hikmah walimatul khitan ngajarkeun cep azhar ka urang sadaya na yen hirup itu butuh perjuangan. Ayeuna cep azhar neteskeun darah buktos ketaatan anjeunna ka Gusti Allah ngalangkungan syariat Nabiyuna Ibrahim alaihissalam diteraskeun ku syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka khitan mengajarkan nilai-nilai perjuangan. Siapapun yang cinta harus dibuktikan dengan perjuangan. Hidup ayeuna neteskeun darah, esok hari cep azhar akan mendapatkan ujian-ujian. Bu Pak, urang ge sami hirup di alam dunia tidak pernah diakui keimanan urang sebelum Allah menguji dengan ujian-ujian yang luar. Aya jalmi nu diuji nate lewat panyawa sapertosaha Nabiyuna Ayub alaihis wa fi riwayah udur nate 17 tahun wa fi riwayah 36 tahun lami pisan sampai badana seepa tapi subhanallah anjeunna sabarna luar. Istri-istina nungkeun dirapah Pak cuma istri yang pertama Siti Rohmah dangukeun bapak-bapak geus ripuh mah angger nu ngurus teh nu kolot-kolot. Ih geuning anu betul itu kan. Nu kasabara euceut teh. Iya mah cek sejarah Pak, luar biasa. Istri pertama yang tetap setia Siti Rohmah menyertai Kanjeng Nabi Ayub uzlah diasingkeun datos teresep ningali panyawat Nabi Ayub angseuna kirang sae tapi luar biasa kesabaran Nabi Ayub di tengah ujian penyakit anu luar biasa. Beda jeung urang makarek nyeri huntu nyeri bisul saeutik bae geus teu kieu ibadah. Cek ka pangajian embung nyeri hulu. Diajak we ku tatangana cek cuang anter ka pajar OTW tungguan wae. Sarua bapak nage. Diajak berjamaah mah, wah cuang ka masjid nyeri cangkeng.
diajak we ngusep wa dagoan bilih aya di dinu uji panyawat sing sobar da teu sobar ge anggar we teu warasnya Pak tetep kedah sobar aya bapak-bapak teu sobaran akhirna kumaha eta obat hampura batuk wae oh ngoceh wae teu eureun ieu dokter 300.000 ende eueuh buktina akhirna hiji waktos ngeureunnan batukna cek anakna teh mamah si abah sugan waras batukna lain waras maot si abah nah deh obat atuhnya kuduna hiji kali hiji 3 kali hiji sakali sewang ieu mah 3 kali sakaligus dileg-leg Pak bakating teu sobar yang udur harus sobar. Oh alhamdulillah Ustadz awak abdi sehat ujiannya lewat apa Pak? Lewat suami. Berapa banyak rumah tangga seorang istri diuji ku hadirna salaki anu pika sebeleun. Cek istri teh ya Allah Ustaz, kuring mah boga salaki teh ujian pisanah de eta boga salaki pagawean unggal poe teh ngan ngusep jeung ngusep. Aya nu salakina tukang ngusep aya. Belah mana nu tukang ngusep?